Tapi sehat, Mas. Alhamdulillah, jalmi nama sehat. Nang kantong doang di gering. Masih kene dipake eta peribahasa Fir'aun kirnya ke si kene. Ya Allah. Kontrol tuh sia teh kenapa bajai? Si kade mah tina ucapan urang. Ucapan mamang tadi seolah-olah mamang teu bersyukur karena keayaan urang ayeuna. Nonku ada 5 rupa-rupa warnanya merah kuning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon, Mang? Naon? Liburan Sep, Urang wae. daripada ramean pos mulai karampong itu. Tapi sehat, Mang. Alhamdulillah, jalmi nama sehat. Nang kantong doang di gering. Masih kene dipake eta peribahasa Fir'aun kirnya ke si kene. Ya Allah. Kontrol tuh sia teh kenapa bajai? Si kade mah tina ucapan urang. Ucapan mamang tadi seolah-olah mamang teu bersyukur karena keayaan urang ayeuna. Padahal Gusti Allah geus mere kanikmatan anu luar biasa. Tapi urang-urang eueuh we nu-nuna. Emang nyata kitu Sep. Apa adanya we urang mah? Ngerti. Tapi kumaha lamun misalkan keayaan nana dibalikeun. Awak gering, dompet sehat, kumaha dae? Alim atuh Sep. Sehat itu mahal. Tah eta awak sehat mah geunah. Barang dahar jeung naon wae ge mah. Coba mun awak gering. Arek duit loba kadaharan geunah. Tetep we anggar rasana mah teu ngarareunah. Tapi urang lamun ningali jana bahen oh ieu awak teh ngadadak cengar Sep. Lamun mata dipake kos karari itu mah minaheun Mang. Ih atuh pokona mah seger. Coba lamun misalkan mata teh dipake ningali anu kondisi kaayaana di handapeun urang supaya orang teh loba bersyukurna teu loba ngeluh, sabar narima segala keayaan nu diciptakeun ku Gusti Allah. Omat ulah dipake deui tah paribahasa non Firaun. Firaun kenal si kene eta mah. Siap. Mantap. Ulah siap-siap. Naon atuh? Oke. Ulah oke doang. Dilaksanakeun ku urang. Nah, gitu atuh. Pusing. Namen rehe wae, karak mah permisi, tembalan maaf. Coba tuh kasih kesempatan orang teh, salirik, 2 bait, 3 bait, 4 bait, minimal pikarep we gua. Cara naon guys, maaf. Pusing. Ini Urang nu gawe atuh pabrik mana? pabrik mana? Pabrik mana atuh tah? Can elongan. Asukeun ku mana? Urang butuh pisan ini pagawean. Butuh pisan. Heeh. Kieu we. Ngobrolna bari nyantai, bari rileks, pencetan ongko, anak kabeneran kerjangan ieu, begenaheun. Tenang. Urang kabeneran ini, kerjangan. Bisaanya dong orang mencetananya. Bisaan ente ini siga orai. Eta serius dong aya teh pagawean. Can aya nih aya nama. Kunaon teu diteruskeun ketana? Naon can aya pagaweana oge. Ih, tenang nih. Survei-spesorna, manajerna, kepala prediksi naon tingan warauhun kadudung mah jadi gampang masalah gawe mah sok aya nama pencetan heula teruskeun hayo Bener ke lamun urang pencetan aya pagaweana. tenang ayo sok buru pencetan heula Bohong ulun mana mah nya gaweannya.
Tenang jeung Dudung mah. Ulah tenang-tenang itu atuh Dung, urang butuh pisan pagawean. Tenang, asal aya. Oh eta. Aya atuh urang eta. Beh cepet. Maksud aing teh aya duit. Kudu aya duit. Wah, duit sih Dung. Beh cepet. Urang nengan gawe ge jeung nengan duit, dan bikin duit ka maneh. Beh cepet, beh katarima langsung. Aya gawe teh di urang. Ya, bahwa. Heueuh, Hmm, urang mere ka maneh nya duit tapi benernya aya pagaweana. santuy nih, santuy langsung. Gercep mun aya ieu mah. Oke, ka imah we. Siap teu? Mam. Aya naon teh? Urang arek nunggu gawe teh di pabrik si Dudung. Oh, alhamdulillah tuh nih. Tapi kudu mere duit heula, karek bisa asup gawe. Nah, kudu make duit dong. Eta sep. Aya administrasi. Beh cepet. Langsung manfaatin keayaan dong. Punya atuh baturan orang teh keur butuh gawe, gedean duit. Kamu misalkan bisa ngabantu, bantuan atuh tanpa pamrih. Kamu tuh bisa, ya geus ulah. Ngomong we jujur teu bisa. Oni oge ulah berharap ka jelema, teu boga Allah wae. Terus Dudung, ulah sok ngerasa gagah. Bisa gawe ti ditu ti dieu, di perusahaan A, perusahaan B. Eta lamun misalkan lain karena izin Allah mah. Mana arek kumaha wae mau bisa menang eta pagawean Dung. Segala sesuatu nu terjadi di dunia ieu eta kabeh kaayaan izin ti Gusti Allah. Allah nu nyiptakeun alam dunia jeung saisina. Urang salaku hambana kudu yakin kana sagala sifat-sifatna anu disebut Asmaul Husna. Pageuhan tauhid urang. Supaya ulah mengko. Allah nu Maha Agung. Tempat menta sagalana. Ulah cangcaya, kudu yakin. Mangga, assalamualaikum. Salam. Jangan bulan puasa. Ayo we nu kultum teh. Kumaha Dung, aya teh pagawean urang. Menta we ka Gusti Allah. Ya Allah, Oni sareng tim BC, insya Allah tos siap sukses. Mugi Gusti mamparinan kami kasuksesan, digambarkeun milik rezekina. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karuhun anu nungguan tangkal ieu kurang minta nomor 4 nomor we, minimal 2 nomor lah. Ayo nama kopi heula lamun tembus ditambahan udud ya. Ieu kertas jeung pulpena tulisnya di dieu nya. Astagfirullahaladzim. Kenaon bet maghrib-maghrib di dieu. Aduh. Eling bet. Mana yang lakukan dosa gede tak? Ini lakukan kemusyrikan. Aduh aku Gusti Allah. Astagfirullah. Kumadi atuh siap butuh, urang siap butuh. Oh, Ngamen rehe wae, butuh urang, bisi we tembus bere 4 nomor. butuh sih butuh bet. Atuh lah kieu carana. Ieu teh dilarang ku agama. Astagfirullah. Atuh sanorek-norekna ge ulah kieu teuing bet. Kudu boga rem gerak. Kumaha tuh? Kalau misalkan mana keur butuh pancing dunia ku dunia deui. Contohna mana kudu loba sedekah. Ini sedekah kopi ka karuhun. Karuhun mana aya beki kopi kieu. Kopi naon atuh? Nya orang pernah henteu. Mending mana sedekah ka jelema nu keur butuh. Sekali mah kajeun meureun. Ulah. Kan orang keur butuh kopi. Urang. Ya, nuhun lah. Teu jadi atuh bere nomor. Kamali eta mah tanyakeun geura ka ustad. Teu jadi minta nomorna. Tarekan.